Balak balabar kawat burinyai, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bandung, ngayaken patroli PPKM tingkat 3, dina Rebo peting tadi, ping 16 Februari 2022. Kagiatan dipimpin langsung ku Kapolres Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Dandim 064 Kabupaten Bandung, dan Lanut Sulaiman jeung Kejaksaan Agung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mitutur, wirehna kagiatan dilaksanakan ku cara ngadadak, kanggo marios protokol kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung, kalebet jam operasional para pedagang nu icalan dina waktos wengi. Oge dina PPKM tingkat 3, aya katangtuan kalebet pedagang, utamina warteg sareng nu sanesna, sadaya diperlakukan sami, nya eta kedah icalan dugi katabuh salapan wengi. Bupati ngembohan, nalika inyana ngadadak patroli wengi, masih keneh aya pedagang sareng warga nu teu malire kana protokol kesehatan, nya eta teu nganggo masker. Sakumaha nu katingal ku sadaya tadi, waktos pamariosan, tetela aya keneh sabagean nu teu nganggo masker, jadi wengi ieu inyana sareng Forkopimda baris ngayakeun rapat, kanggo milari solusina, kumaha sangkan masyarakat salawasna nganggo masker. Samentawis ti eta, Kapolres Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, oge ngiring cumarios wirehna dina patroli eta, pihakna maparin imbauan Inmendagri nomor 10 tahun 2022. Di mana para pedagang diwajibkan nutup daganganana dugi katabuh salapan wengi. Ku syaratna tutup tabuh salapan wengi, dina PPKM tingkat 3, janten pedagang anu kedah tutup ti waktos nu biasana, tangtos bakal ngalaman salisih dina kauntungan, kukituna pihakna ti Forkopimda, maparin kabutuhan dasarna, mangrupi sembako. Dina waktos PPKM tingkat 3 di Kabupaten Bandung, numutkeun inyana, para pedagang kedah saluyu sareng aturan anu aya, tapi aya sakedik kompensasi anu tiasa dijantenkeun pangajaran kanggo nu icalan. Sakitu kapihatur, ti langit soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.